Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka kusabab kakeheul sanaya geus teu bisa katahan deui kaki soma. Atuh manehna teh langsung bae ungeuk. Ari geus kitu mah ngan gejelik bae imit manehna ninggalkeun Nyi Rodiah di sisi kuta turu rusuhan muru imah Kisoma. Tah upami teu lepat mah parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu basa anjog ka anu ditujul sederek ergimat di eta imah teh kuti iseun kasida. Padahal waktu teh geus liwat Janari. Da meureun kudu nama masing anu boga imah sarere keneh oge ari para badega mah kudu geus calenghar nataharkeun pagawean sapopoe. Kusabab curiga kaayaan kacidati iseunana. Basa asup ka pakarangan teh sanaya mani keketayepan jeung jujuringkangan. Saban anu merdong di lengo, saban anu sepi ditilik. Ngan basa manehna asup ka hiji kamar, manehna ngagebeg. Sabab aya badega duaan geus ting jaronggeng. Basa awakna dipariksa henteu katara aya nu tatu. Malah mah nyawana oge weutuh keneh. Nganu eces ieu badega anu duaan teh kapiuhan kusabab aya anu ngakalahkeun. Jajantung sanaya ngageter. Kacurigana beuki namahan. Anget basa mariksa sababaraha kamar mah hatena geus lain reuwas deui. Da jalma anu pagoletak teh beuki namahan. Basa mariksa kamar Amu Marwah sanaya molohok mata simeuteun. Awak Amu Marwah mah geus nangkarak bengkang dina ngona. Panona molotot letahna ngaleel jeung tina tarangna barijilan getih. Sanaya beuki panik. Tetela di imah teh geus aya bancang pakewu. Geus aya Rajapati Demit anu teuing dipilampah ku saha. Manehna inget kana caritaan Kisoma. Cenah si Ujer badegana oge tiwas. Aya anu ngarogahala. Dirogahala sacara demit sabab Kisoma teu nyahoeun saha anu maehanana. Sanaya beberetekan kaditu kadieu. Mariksa saban kamar atawa mariksa saban tempat. Basa asup ka kamar urutna Nyi Rodiah. Manehna oge manggihan awak Kisoma. Geus ngajolor jadi mayit. Ieu oge sarua panonna teh molotot. Letahna ngelel jeung palebah tarangna bocok siga tapak dihampol ku barang mintul tapi teas. Saimah-imah gempar dipergasa ku Rajapati anu masih keneh demit. Tapi tina sakitu pangeussi imah anu galempar teh nu sejen mah ukur kapiuhan. Kajaba Amu Marwah jeung Kisoma anu tiwas mah.
anak itu sanaya bisa mastikeun yen eta jalma teh sabenerna mah ukur ngarah pati dua jalma dieu nyatana Amu Marwah jeung Ki Soma. Lamun mah nu sejen ukur di tatuan meureun maksudna supaya teu bisa nalingakeun saha anu geus mateni Amu Marwah jeung Ki Soma. Ieu manusia teh gangas jeung kejem, tapi sabenerna mah teutik buri. Sabab mun nya teuneng ludeng, naha make nyamuni sagala rupa. Ceuk hate sanaya. Kaayaan geus carang-cang tihang. Basa kaeta imah aya nu datang teh sanaya mah reuwaseun kacida. Sabab kadenge sora yaksa jejeritan. Meureun manehna teh reuwaseun. Balik ka imah nyaksian jalma galempar teu usik-usik. Ceuk Ki Soma, yaksa teh apan init nyaba ka kedung halang. Ana balik isuk-isuk disampakeun ku tetenyoan anu mata kabur pangacian. Kusabab aya yaksa, sanaya norojol nyampeurkeun. Basa ngadedak pasangrok jeung sanaya, yaksa teh kacida kageteunana. Tina kaget ningkat jadi curiga. Amang, kunaon? Mana kajem-kajem teuing? Jahat sia jahat Amang. Sia teh jahat. Ceuk yaksa tutunyuk kana beungeut sanaya, tapi bari unur-unuran. Sanaya leuwas lain memeungisan. Kajadian anu ngadadak jeung kabeneran teh geus ngahasilkeun panyangka anu salah deui bae ka yaksa. Kusabab basa yaksa datang ukur manggihan sanaya anu jagjag. Manehna langsung nyangka yen pangisi imah teh dibinasa ku sanaya. Yaksa, mendong init. Dengekeun heula. Sia salah sangka yaksa. Ceuk sanaya gura-gero nyalukan yaksa anu geus mangpret kaluar ti imah. Yaksa lumpat sakalumpat lampet. Tapi nyaho rek lumpat ka mana? Ngan teu kungsi lila ti eta. Kapakarangan imah Ki Soma ting burudul urang lemur. Pemata kerabul teh meureun dikeprak ku yaksa, da buktina yaksa oge aya dina eta abringan. Hei urang lemur, bantuan kami nyerek si Amang yo. Manehna geus milang para japati nu gagas kacida. Gara itu tingali kabeh galempar parae. Nya, inu kami pae, papa kami pae. Ieu mangkruk ada jadi ulon-ulona bantuan kami, bantuan. Cik yaksa deui milu gogorowokan ka eta jalma. Kituna deh manehna mah geus ngamang-ngamang bedog. Nganya kitu kur ngamang-ngamang we dari geprak mah henteu. Meureun anu mata kitu teh alatan nu sejen anu katemong hayang ngarurug di sanaya. Da sanajan nya ngabring daratang. Urang lemur teh saurang oge anu makal pakarang. Ningali urang lemur henteu katemong hayang bebela ka manehna. Yaksa asa kasigeung. Hei batur jeluk baladea. Naha aranjeun teh mani eueuh kabelana pisan euy. Kapan bapak kami teh tua kampung? Kapan si Amang teh eces manu sadurjana? Geus maehan jalma welas-welas. Bisi teu percaya tuh tingali. Tuh di ditu, tah di dieu. Ceuk yaksa tutunyuk ka saban tempat. Urang lemur teh nya ari rutret ka ditu ka dieu nama. Tapi basa ngareret ka sanaya batan amek ngadeuneuteup nu ku kaheran. Amang, nya sia teh geus maehan jalma sapangeus si imah yo. Cek warga. Kami teu boga alasan pikeun maehan jalma. Angot sa imah-imah kieu. Naon perluna? Tangtu aya kaperluan. Sabab sia teh dendam ka kolot-kolot aing. Dendam pedah naon? Sia mamaksa aing kudu ngawin si Rodiah. Eta kasida teu dipikahayang ku kolot-kolot aing sabab
amu terido aing menangkeun awewe pangacakan. Ceuk Yaksa tutunyuk ku Tungtung bedog. Rumasa kami hayang ngadu-ngadu si Rodiah ka sia. Sabab kami nyaho sia mun sakitu masketna ka si Rodiah. Ongko di pan sia kongsi ngumaha ka kami. Malar dipangtarekahkeun supaya bisa kaundun timpung ka Tamang Beas. Hirup ngahiji jeung si Rodiah kitu Lin. Temal sanaya. Sorana kadenge tenang tapi beungeutna mah hareup geuneuh rai bias. Bakating kunahan amarah. Hah, ulah nyabit-nyabit pengalaman lawas. Nyoso bogoh sote bare to samangsa si Rodiah. Parawan jekekan. Adi geus jadi bubututan sarupa kitu mah. Geus jadi sengseong. Saha nu moho? Ari lain si Ujer mah. Temal Yaksa anger ngangkrang. Ningali Yaksa beuki minculak. Jeung terus-terusan nyacampah. Sabenerna sanaya teh geus sayang sageprakan ngobrot eta budak ngora. Ngan lamun sanaya ngagugu nafsu eta ukur jadi namahan panuding ti balarea. Yen bener manehna teh manusia jahat anu hampang leungeun. Sabot kitu kapakarangan ngurunyung Nyi Rodiah. Pantosna mah tita tadi oge manehna teh geus ngadedempes ngabandungan anu keur patelak. Buktina basa Yaksanya campah dirina, manehna langsung nyuruntul. Lamun matnya si Amang geus ngabinasa pangeusi imah. Memang geus meujeuhna. Sabab nu caricing dieu imah jahat kabeh. Ceuk Nyi Rodiah bari tutunyuk ka Yaksa. Teu narima dirina ditunjuk-tunjuk sarupa kitu. Yaksa nyuruntul ka hareupeun Nyi Rodiah. Bari ngaheumatkeun bedog. Tapi samemeh Tungtung bedog keuna kana tarang Nyi Rodiah. Eta pakarang seukeut teh geus ngacreng alatan ku sanaya di baledog. Sia kudu adil. Lamun sia cikene geus nyacampah Nyi Rodiah, sia oge kudu mere kasempetan ka manehna. Pikeun melaan dirina sorangan. Cik sanaya neuteub seukeut ka Yaksa. Ngarasa yen dirina diancam. Yaksa teu bisa kukumaha, kajaba ngabetem we dilalajoanan ku balarea. Amang, salira ditinggalkeun ku Amang kami teh seubeuh ku panyiksa. Dahar dikurangan, pagawean ditambahan. Leuwih ti kitu saimah-imah gaweana teh ukur nyacampah jeung ngajejeleh dianti kami seubeuh ku panyiksa. Oge kami siga nu diantep sina loba nu ngaganggu. Hampir saban waktu kami dioleg ku si Ujer. Maksa-maksa malar kami daek milampah anu teu uning. Lamun kami jejeritan anu dicarikan teh ngadan kami. Cenah teu boga kaera kami memaksa lalaki supaya daek diajak kikituan. Malah mah pamustunganana kami dituding gelo. Eta teh sangeus kami ngintip obrolan Ambu Marwah jeung si Ujer. Ngobrol naon cenah Nyai? Ceuk sanaya panasaran jeung ngagebeg. Dumeh teh nyangka salila ieu Nyi Rodiah hirupna disangsara dengan. Kami teh maling-maling hayang ngadengekeun obrolan maranehna. Mana horeng kanyahoan geuning nu matak si Ujer gawena ngoleg kami teh. Alatan dihaja diutus ku Ambu Marwah. Harita oge kadenge si Ujer teh keur digeleneng ku sabab nepi ka danget harita cenah si Ujer teh tacan kene bisa ngagadabah kami. Padahal kahayang Ambu Marwah mah kami teh kudu geus digadabah supaya Ambu boga alasan anu kuat pikeun ngabolaikeun perjodohan kami jeung si Yaksa. Kami yakin si Yaksa oge saengko jeung indungna. Hartina manehna oge nyahoeun yen si Ujer dititah ngagadabah kami teh kitu. Ceuk Nyi Rodiah tutunyuk bari jejeritan. Ngadenge Nyi Rodiah maliknya campah. Yaksa gewat nungkup ceuli bari gogorowokan. Bohong, bohong, fitnah, fitnah, bohong.
cenah bari rek hing-hingan jerik. Sabot kitu kurunyung aya badega anu geus mimiti eling. Barang datang oge sakitu dedalig-degan keneh manehna teh langsung milu nyarita. Carita Nyi Rodia teh saeutik oge eueuh anu salah, bener kitu. Puguh kami nyaksian Nyi Rodia teh dikakaya bae. Kami oge ngadenge beja ti si Ujer, cenah manehna diangsonan ku Juragan Marwah supaya daek kagadawah Nyi Rodia. Cek juragan mun daek dititah kitu salian tirek diupah harta teh manehna oge rek sakalian bae dikawinkeun ka Nyi Rodia kitu cenah. Omong badega ngadenge eta beja beungeut yaksa beuki pias jeung awakna beuki ngaleper sanaya mah ukur mereketkeun peureutna. Ari sia kusaha dicilakakeun? Ceuk sanaya nyalengorkeun heula pasualan sabab manehna panasaran hayang nyilidik ulon-ulon Rajapati. Kami teu nyaho saha anu ngakalakeun desa sararea keur sarare. Kami mah malah teu nyaho lamun tadi kami kapiuhan teh teu nyaan teu nyaho. Ceuk badega munguh mata kuciwa keur sanaya. Ceuk kami mah anu jadi Rajapati teh pasti manehna. Tapi kami ngarasa yakin sabab si Rodia geus mangadu terus ngojok-ngojok malar si Amang ngakalakeun ambu jeung bapa. Omong yaksa. Tah, sia anu geus mitnah aing mah sia. Ceuk Nyi Rodia nempas. Sanggeus ngabandungan naon anu geus kajadian. Giliran sanaya anu sacarita ka urang lemur anu ronghok aya di pakarangan. Hei batur jenuk balarea, kami mah moal maksa-maksa kepercayaan ka aranjeun. Ku ayana ieu kajadian. Eta mah kari aranjeun anu ngira-ngira jeung nyieun panimbangan. Saha nu salah jeung saha anu bener. Yaksa keukeuh nuding gen kami anu jadi ulon-ulon Rajapati. Tapi sabalikna kami teu rumasa sabab basa kami datang ka dieu oge di imah teh geus kitu kaayaanana. Lamun nya teu boga dosa, nah keur naon atuh sia make datang ka imah jeung wayah subuh deui kami nangenan. Basa kami datang sia keur kukulamperengan kaluar asup ka saban kamar. Ceuk yaksa megat kalimah keukeuh nuding. Urang lemur nareuteub deui ka sanaya. Sanggeus yaksa nuding kitu teh meureun maranehna hayang nyaho kumaha jawaban sanaya. Kami muru ka ieu imah teh rumasa. Tadina rek ngobrot bapa sia. Ari nu mata kitu sabab kami kalaporan ku Nyi Rodia. Yen bapa sia teh rek ngaganggu kahormatan Nyi Rodia. Bisi teu percaya. Tanyakeun tah ka jinisna. Ceuk sanaya bari neuteub ka Nyi Rodia. Anu diteuteub asa diangsonan. Pikeun nepi-nepikeun bang baluhna. Yaksa, inung bapa sia TKB oge bajingan wungkul. Penting tadi maranehna geus nyieun reka perdaya. Maranehna samiuk rek mateni kami anu engkena bakal ditudingkeun ka Amang. Cenah mun kami dipateni salian ti moal ganggu ka sia teh oge bakal dipake mitnah Amang. Dumeh samemehna kami pasea jeung Amang. Bohong. Omong yaksa gogorowokan. Tapi ari Nyi Rodia mah haben we neruskeun caritaanana. Bapa sia nyanggupan pikeun ngalaksanakeun paniatan mateni kami. Tapi penting manehna ngatayep asup ka kamar kami. Tapi anu majar rek maehan teh ngadon ngarangsadan pakaian kami. Meureun panjangkana mah kami teh teu nyahoeun. Nya kami teh kungsi kapiuhan. Tapi da basa inung bapa sia ngobrol mah kami teh geus eling, geus beunta.
jadi nyaho karena segala rupa caritaan maranehna. Ceuk Nyi Rodia beuki matak ngagetkeun hate sanaya. Sabab manehna oge kakara nyaho kana jahatna Amu Marwah teh. Tapi yaksa mah sanajan sarua ngarasa reuwas oge tetep gogorowokan anu unina mah teu percaya kana sagala caritaan Nyi Rodia. Bohong, bohong, fitnah. Cik yaksa bari handem nungkup cili jeung gogorowokan. Tah kitu geuning caritaan Nyi Rodia teh. Rek dipercaya atawa henteu eta mah kumaha balarea bae. Rodia, ayo urang ini ninggalkeun ieu lemur. Ceuk sanaya akhirna. Diajak itu teh Nyi Rodia mah masih keneh ngajengjen. Amang ge ngarasa Bandar Jati Girang teh memang lemur matuh banjar karang pamidangan Nyai. Tapi pan Nyai ayeuna teh geus cuklek leuweung cuklek lamping. Hiji-hijina baraya Nyai ayeuna teh ukur Amang sabab teu gadenget kiwari Amang can bisa manggihan inung Nyai. Nu matak hayu milo ka Amang. Ceuk sanaya ku sabab mireungeuh Nyi Rodia ngajengjen keneh. Tapi saenggeus sanaya cumarita kitu mah Nyi Rodia teh pamustunganana nuturkeun ka sanaya diarantep ku urang lemur mah padahal yaksa teu oleh gogorowokan jeung nya cambah. Bohong, bohong, fitnah, fitnah. Awas ya ulah kena-kena digjaya sangeunana ka aing. Isuk jaganing geto aing moal waleh nyusul-nyusul, moal waleh maras pati. Ceuk yaksa gogorowokan. Sanajan karasana peulih keur sanaya, tapi kumanehna diantep teu dihaminan. Sanaya mah terus bae ngingkig bari nungtun Nyi Rodia. Mitra kaum dangu sajajalan duanana teu lemek teu nyarek. Kajaba ukur ngungkug leumbang patutur-tutur. Boh sanaya, boh Nyi Rodia, leumpangna teh semu ngalenghoy bangun teunangan. Rek eueuh sumanget oge pantes. Sabab boh sanaya boh Nyi Rodia teh keur baroga papedeut hate sewang-sewangan. Sanaya da puguh hatena teh keur ngungun bingung. Rarencang hirupna dina hayang makieukeun nasib Nyi Rodia teh gagal total. Kapan tadina mah manehna teh boga angen-angen malar Nyi Rodia hirup dina dunya anu pinuh ku kacinta. Sabab harita mah kapan eces yaksa teh sakitu mika cintana ka Nyi Rodia. Tapi nasibna eta budak parawan teh tetela teu alus-alus teuing, malah mun disebut goreng pisan nyameujeuhna. Kumaha teu rek disebut kitu sabab Nyi Rodia budak parawan jekekan anu sapopoena teu weleh bear, teu weleh gumira teh dina hiji waktu nampa musibat aib anu kawilang parnana. Manehna geus digadabah kahormatanana ku manusia jahat nyatana Ki Jurangrong. Ti saprak kajadian gitu yaksa oge jadi ngolemar kacintaana ka Nyi Rodia teh. Nasib Nyi Rodia beuki tambah goreng, jaba inung eueuh, jaba nasib dikakaya deungeun. Hal anu teu kurang-kurang matak ngabingungkeun jeung mawa sedih kana dirina teh saenggeus sanaya nyaho horeng salila ieu Nyi Rodia teh neuneun hate kadua leutik ka manehna. Nyi Rodia teh mika cinta ka sanaya. Ieu teh hiji hal anu henteu disangka ti angalna. Kumaha henteu rek kitu?
Kanya anak Nyi Rodia teh horeng disalahartikeun ku jinisna mah. Ye jadi gangguan keur pikiran sanaya. Nu mata kitu sababna salila ngambah lalampahan teh manehna mah ngabigewe. Atuh sabalikna Nyi Rodia oge malah manehna mah hatena leuwih marojengja jeung leuwih nalangsa deui. Hirupna asa kadungsang-dungsang, eueuh bahan pamuntangan, eueuh anu niat mere panyalindungan, sabab ceuk manehna nang tayungan manehna teh dasarna kudu ku kacinta, lain dumeh ku pamrih. Ari ieu loba lalaki ngudag-ngudag manehna, tapi datangna teh ukur ku pamrih. Yaksa baheula meuni ngudag-ngudag da cenami kacinta, tapi sanggeus Nyi Rodia kanyahoan henteu suci alatan digadabah deungeun kacinta yaksa teh jadi ngolemar. Jadi anak itu tetela cinta yaksa teh cinta pamrih. Pamrih neangan kauntungan dina diri Nyi Rodia. Dari geus kanyahoan teu dianggap nguntungkeun mah Nyi Rodia oge teu ditarik teu ditakon malah kolu ditoker. Saenggeus katingali Nyi Rodia leumpangna beuki ngalenghoy, atuh reg bae sanaya teh eureun. Geus kitu miheulaan diuk dina dahan kai anu ngagoler di jajalaneun. Sok atuh Nyai diuk di dieu. Ceuk sanaya dume Nyi Rodia mah masih keneh ngajengjen. Atuh ari geus dititah diuk magek deui Nyi Rodia oge. Diuk gigireun sanaya ngahintul salila-lila bari panon neuteup ka jauhna. Nyai, hampura amangnya. Ceuk sanaya sanggeus lila ngahuleng. Da kukumaha oge kapan manehna menyaho yen Nyi Sunia teh masih keneh aya di kieuna. Tapi mun dikedalkeun kitu bae sanaya teu tega da meureun pisa kumahaeun teuing hate Nyi Rodia mun nyaho indungna geus robah teh. Duh bingung ye. Nah antep wae kitu cenah nyangka yen indungna teh geus taya di kieuna. Ceuk hate sanaya nimang-nimang. Tapi ku sabab ngabohong oge deui teu berat, antukna manehna teh ukur ngahunted we. Nuhunnya amang geus mangmaleskeun ka nyeri Nyai. Nganda sabenerna mah Nyai teh teu miharep amang nepikeun ka leluasan maehan jalma sarupa kitu. Ceuk Nyi Rodia saenggeus rada lila ngahuleng. Ngadenge omongan Nyi Rodia. Sanaya ngareret ka gigir bari neuteut seukeut. Nah Nyai nyangka yen anu milampah Rajapati teh amang kitu. Ceuk sanaya. Minangka nganyakeun teh Nyi Rodia mah cukup ku ungeuk. Nah, da amang mah di rumah samaehan Kisoma jeung pamajikanna Nyai. Teu. Ah, amang oge deui saruan teu mateni si Ujer. Henteu deui. Lamun lain amang ari geus saha atuh? Ceuk Nyi Rodia bingungeun. Sanaya oge sabenerna mah rada bingung. Ngan sanajan kitu ari saeutik mah aya kacuriga teh aing mah malah ngarasa yen anu geus nyieun tindakan kejem ka Kisoma jeung Amul Marwah malah anu mateni si Ujer teh pasti Nyi Sunia ceuk hatena ngajudi. Nu matak ngajudi sarupa kitu teh ku sabab ku sanaya ditepung-tepungkeun jeung kehadiran Nyi Sunia. Ceuk Nyi Rodia manehna ningali lalembutan Nyi Sunia ngulayaban lembur. Wuri-wuri aya Nyi Sunia ngulambreng timbul kejadian Rajapati. Ari anu dipatenina teh kabeh oge anu geus nganyerikeun hate Nyi Rodia.
Atuh ku sabab kitu sanaya babari pisan nyokot kesimpulan yen anu jadi ulon-ulon Rajapati teh tangtu Nyi Sunia. Daing mah geus ngalaman jeung nyaksian Nyi Sunia teh hampang leungeun katamah-tamah dedegler deui. Ceuk hate sanaya deui. Manehna inget Nyi Nengci anakna tua kampung di kampung Marunda. Nyata-nyata dipaehan ku Nyi Sunia di hareupeun sanaya pisan. Sakitu gangasna jeung sakitu kejemna. Pikeun Nyi Sunia mah nyawa manusia teh taya hargaan. Asal manehna ceuceub, jalma teh pasti dipaehan. Pedah naon bae Nyi Sunia sok neuneun ka ceuceub ka jalma teh, ari di Bantarjati mah eces. Alatan mang nyerikeun hate kana pola deungeun anu geus nganiaya Nyi Rodia. Ari dosa Nyi Nengci naon deui nu matak dipateni teh, lamun geus inget ka palebadinya sanaya mah sok peurih jeung nalangsa, malah sakapeung mah sok ngabidig-idig. Sanaya boga sangkaan Nyi Nengci dipateni teh ku sabab Nyi Sunia timuruan. Ngadenge ye Nyi Sunia geus dianggap maot ku anakna, we sanaya teh heraneun pisan. Nah ti mana Nyi Rodia make boga kasimpulan sarupa kitu. Nyai ulah waka nyarita kitu Ceuk sanaya teu ridho mun Nyi Sunia geus dianggap maot mah. Da, Nyai mah ngarasa yakin tuh da. Yakin gumari Nyai? Naon buktina? Buktina lalamutan anak kungsi ngadeketan ka Nyai. Ngadenge Nyi Rodia nyarita kitu, sanaya beuki heraneun bae. Malah mah aya rasa curiga dina hatena. Ngadeukeutan teh ngadeukeutan kumaha Nyai? Atuh daradab Nyi Rodia teh nerangkeun pangalamanana. Harita teh Nyai disiksa ku Amu Marwah kusabab nyeri hate nyalun tarek ngadon sare dina saung langon sisi huma. Tah dina mangsana tengah peuting jemplang-jempling, tapi bulan keur mabra. Di tengah huma aya awewe leumpang gagaya bagan. Kaheula disebut leumpang oge henteu. Da ieu mah teu ngalengkah. Kitulah siga anu keur kakalayangan. Buukna ngarumbay, beungeutna sepa, jeung sorot panonna semu moncorong. Tapi Nyai teh moal kapalingan. Manehna teh pasti Ambu Suni. Ceuk Nyi Rodia matak ngageterkeun jajantung sanaya. Ambu Suni teh bangun keur sedih, da ngabangingik, ceurik teu karasana matak muringkak kana bulu punuk. Ngan kusabab panasaran, ku Nyai teh terus dituturkeun ti kajauhan. Ambu teh tetela ngalongok bangkarak imah. Di dinya oge Ambu Suni teh geus ngabangingik deui bae. Ngan basa ku Nyai ditalek, mani teu ngajawab-jawab acan, malah mabangun anu reuaseun. Belesat bae siga anu hiber ka langit. Horeng Ambu teh geus taya di kieuna. Nyai mah mani teu hormat pisan. Di mana kuburan Ambu oge sasat teu nyaho pisan. Ceuk Nyi Rodia. Ngadenge dongengna Nyi Rodia, sanaya mah ukur bisa ngahuleng. Kituna teh bari ngingu kabingung rek pok kumaha rek balem oge kumaha. Ngadenge sanaya nyarita kitu Nyi Rodia ngareret, netep salila-lila. Geus kitu luk tunggul. Hamburanya amang teh geuning bet ngajak sangsara ka Nyai. Padahal mah lain kitu kahayang teh. Ceuk sanaya deui da bongan Nyi Rodiana bangun anu malaweung teu puguh. Amang, entong nahap-nahapkeun maneh. Kukumaha bae oge Amang teh geus bela ka Nyai. Malah mah Nyai anu kudu dihampura mah humayuanya dibere sabuku menta sajeungkal. Era Nyai teh sabenerna mah teu bisa nalipak maneh. Ari satadina panyangka mah diri teh boga ajen. Padahal kapan teu satai kuku-kuku acan. Is,
ulah nyarita gitu Nyai. Cek sanaya megat omongan. Atuh kusabab omonganana dipegat. Bab deui bae Nyi Rodia teh ngahintul deui. Leng ngalamun deui bangun anu jararauh paninengan. Kaayaan teh geus tengah poe. Jalan padati anu rek muru ka Cimahapar teh katemong kebul. Mani mulek mun pareng ketebak angin teh. Hari pucuk-pucuk tangkal karet deui. Mani katingali ting arulang nagan. Sora koreak bae kadengengeak ti jauh. Sakitu tengah poe teh hate Nyi Rodia mah karasa keueung. Keueung asa eueuh batur. Sanajan nya ayeuna dieu kigireun sanaya, tapi da karasa hatena mah ngolemar. Nyai ulah ngarasa hina. Malah amang mah tug ka ayeuna oge tetep ngajenan ka Nyai. Mematak amang keukeuh hayang bumela oge ku alatan ngajenan ka Nyai. Ngan kitu tanaga amang teh geuning hengker sakitu taun nyuk curuk neangan indung Nyai betuleh teu kapanggih. Ceuk sanaya semu ngabohong ari dina perkara medar Nyi Sunia mah. Nya puguh bae geus ngabohong. Sabab kapan anu sabenerna mah nya midranya Nyi Sunia teh aya gawena ukur kukulayaban ka ditu ka dieu bari milampah tindakan anu aneh jeung anu teu parok jeung batur. Kapan ceuk pangira sanaya oge Nyi Sunia teh jiwana kiwari geus kasarad ku siluman. Piraku kudu dibejakeun ka anakna mah. Tang diteangan da Ambu Suni mah geus taya di kieuna. Ceuk Nyi Rodia mata kreuwas keur sanaya. Saenggeus lila reureuh di sisi jalan padati, sanaya ngajak Nyi Rodia pikeun nuluykeun lalampahan deui. Ka mana? Emang Nyi Rodia mun teu nemongkeun sumanget hirup ka mana? Cenah rek nutur-nutur ka mana amang luntarin. Omong sanaya seuri maur. Nu mata kitu teh sanaya mah geus bisa ngajudi. Naon pangna Nyi Rodia katingalina henteu nemongkeun rasa anu sumanget. Nya atuh Nyai milu. Omong Nyi Rodia deui bari cengkat. Tapi anger ari paromana mah siga anu malaweung. Nah Nyai kuat di bawah sangsara ku amang. Kuat atuh amang da sapopoena oge Nyai mah geus biasa hirup sangsara. Tapi bisa jadi anu ayeuna mah leuwih balangsak deui. Lamun salila ieu Nyai geus ngarasa sangsara. Anu ayeuna mah boa 2 tikeleun, boa 3 tikeleun. Kasangsara anu kumaha bae oge pasti bakal disanghareupan. Lamun Nyai geus teu kuat nadah kasangsara, nya meureun paeh teu naon-naon. Sabab ari geus paeh mah meureun malah moal karasa deui kasangsara teh. Mitra ngadenge kecapan gitu eta hate sanaya mah ngarasa nalangsa. Ngadenge kasanggupan Nyi Rodia sarupa kitu teh. Ieu mah ukur nemongkeun yen manehna teh geus leungiteun sumanget hirup, geus top badak, top maung, geus moal balitungan soal umur. Ade atuh ari kitu mah ngan lamun Nyai geus nyieun putusan rek marengan amang, syaratna Nyai kudu boga pangabisa. Boga pangabisa? Nya, boga pangabisa. Omong sanaya sakali deui. Alasanna Nyai teh geus masagi. Nyeuseum bisa, masak bisa, malah kangala-ngala suluh oge bisa. Tema Nyi Rodia deui.
Hal, nah anak yang seriken. Nah amang terpercaya karena bisa nyai. Namatak siri oge alatan terpercaya. Ada ku sabab gitu wayahna nyai rek dipentes heula ieu. Dipentes naon? Nuar kai kaleuweung. Nuar kai kaleuweung. Nya. Nuar kai leuweung. Keradahan kai make dituaran. Hal. Kapan maksudna oge rek mentes? Urang ngamur bantar jati girang mah pantrang nuaran kai teu pupuguh. Pamali cenah matak garing tikoro. Bener gitu. Sabab mun kai dituaran bari teu jeung jejehan alam teh bakal gundul jeung purutul. Cager hara mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.